tergantung kumaha pagaweanana. Kuari mimiti ngaji geus bisa Alfiyah Johar Maknun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin. Oh di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh. Datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina. Jamul Jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran Alfiyah mayar saurang sampah. Ngaji Johar Maknun ku ari bayar sampah berarti. Ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah. Sebab naon diojol-ojol jeung dunia sampah tah mah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti. Geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia. Derajatna ngan sakikituna bae. Tapi kuari diikhlas ke tanpa hayang imbalan. Ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan. Pan urang teh kieu ye. Ikhlas mah kieu ye ikhlas. Pan bagian mah dunia mah geus maksum. Contoh ngariung. Urang teh ngariung muludan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta, 2 juta, 3 juta terserah panitia. Kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta. Tinggal Kiai Junaidna nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu. Bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan. Berangkat mah ikhlas ya mah jadi nama moal leungit bakal datang bae. Geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat teh ikhlas apa henteu. Semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah jeung saya tulisanana di ditu. Moal leungit di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae. 2 juta bae. Sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia. Oh, naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal. Pesawat anu ka Singapura mah mahal. Ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae. 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna. Hayang apa henteu eta lah hijab. Tah ngaleungitkeun eta lah nu hese. Nek datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa. Lamun teh diarahan ku urang, atuh terus bae ojol-ojolan bae, nyaritakeun ilmu ojol jeung duit, nyaritakeun ilmu ojol jeung agung, nyaritakeun ilmu ojol jeung mulya. Datang ka pae kitu bae rugi. Lamun henteu dioberan ieu batin urang teh, atuh terus bae kos kitu bae. Tatapan jelema teh datang ka dinya bae geus. Ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah. Mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat, ngaji Alfiyah Jabuatan Wali ditendeunan ikhlas. Ngaji Johar Maknun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna. Urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat. Sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat, 20% boga ikhlas 20% derajat, 70% dat walikullin darajatum mimma amilu. Aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeuti santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ge kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon karena merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun
kok tengenahin kadang mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah nu ngantek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah ndeka Allah cekan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak di halain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkeun melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu jauhan keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasurnya nah terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar nah lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar keluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari teangan kiai nu teu boga TV oh aya teh lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu iya geus teu heset tun nunduk ka Allah teh heset tah derajatna datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu ngulut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apa geus tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana ku jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can deuk ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ayo teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae aing teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing dilejapkeun kumaha aing bae bisi aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia
besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing. Allah butuheun maka urang, Allah butuheun maka ibadah urang dimumule eueuh nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia. Tahun 2013 paraeh kafir jin manusia atau masyat jin jeung manusia merajalela deui kuari makin menjadi-jadi pakong kamari geus dibasmi secara lisan ja ari aya mah terus bae ieu ngan terselubung kuari geus mulai ambalaya deui togel kan tuh aja siapa nusok masang lagi ambalaya deui baheula mah wah we minuman geus ambalaya zina ambalaya geus puguh Yahudi Nasrani Buddha Konghucu jeung sajabana ieu nu Islam na ge milu maksiat kana neraka ke kapan di akhirat teh eta tetep ditanya wahai manusia tahun sabaraha ieu maneh hirup datang ka Sinjarungkel ka jahanam kieu tahun sabaraha baheula hirup 2013 kami hirup. Apakah Allah kiai nu nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah aya Allah nu nyampaikeun ulama ricing bae aya Allah nu nyampaikeun harita bahwa mabok haram bahwa zina haram korupsi haram aya Allah nu nyampaikeun tahun 2013 ngabacot sia ayo jawab sia datang ka tulisan sia ieu waduh mun ka kafir sia bangerana tetep ka batu ka kayu lamun ka mukmin anu maksiat ieu sia tulisanna datang ka zina aya di sia mabok aya di sia maling aya di sia kerik aya di sia aya Allah nu nyampaikeun baheula kiai ngajablog sia tadi nggak bacot kuali ngajablog ayah obangan sok dibayar muludan nah bener sih ya bener di media ya ngomong dari lalagaan ge lah nyawa ieu meureun malaikat ge tewak habek aduh Gusti Allah bagus tah penyampai teh engke teh ieu teh dipanggil aya we sia nu nyampaikeun harita aya saha Kiai Junaid panggil Ki Junaid sia dikiaikeun baheula itu salah mah sia nyampaikeun naon baheula nyampaikeun pangeran teh Allah nu nyieun langit jeung bumi ajo Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sia nyampaikeun bener apa henteu ya bener cek ulama sia di golongan naon lo ngomong ka dinya cek kana penting mah nyampaikeun bae menyelam sambil minum air di harita ge sia emang di golongan naon komeng ieu bakal disidang paingan lemah ieu teu daekeun narurut ka sia atuh siana ieu dua akad ieu dua akad teh teu beres sia hiji akad gadakwahkeun nu bener hiji akad deui ka hayang sia malah gedean ka hayang sia nu matak jelema teu narurut geus ieu mah wayahna rek diberjamaahkeun we is ulah kitu cek jana tuh berjamaahkeun di mana eta di sana sok macem-macem ieu mah buya cek jana abuya aduh ke bagus teu bisa wajah urang kumaha ge Gusti Allah lu agung tah ieu penyampai teh engke bakal dipanggil pernah nyampaikeun apa henteu bener apa henteu nyampaikeunana sia baheula pernah nyampaikeun bener apa henteu nyampaikeunana sia tah eta urang lamun dipanggil engke ya Allah kuari hanya dibayar 1 juta 2 juta ai engke urang dijejeleh iya bener kiaina
bener sok dipanggil teh. Ayo kumaha sok nyanyi. Aduh, malah mah pernah mau gitar saja segala. Bener sih mau gitar, mau ge leutik gimana anakna. Haram kan gua deh nu leutik mah henteu. Tolol. Pantau geun apa kieu mau balik. Lain haram ke dendahan dibawa gitar. Masyaallah, ipok teh leutik cenah ieu mah. Haram nu gua deh. Ieu kieu jadi kabalingar kieu. Geus gitulah. Terus sampai apa henteu syariat bro komo ayeuna urang maca koran geus aya berita agama, maca majalah geus aya berita agama, nonton TV geus aya berita agama, ngan sakadar berita-berita tapi geus aya bae lah urang ngadengekeun. Wow, timimiti ti kelas RT datang ke kelas nasional aya nu nyampekeun ku tinggal hidayah asup jeung henteu di antara nak deui ikhlas jeung henteu na nyampekeunana. Masyaallah. Ilah dilanjutkeun. Zalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulm wa ahluha ghafilun. Wallahu a'lamu bimaradi dzalika isim isyara kana irsalir rusul tuh diutus da para rasul ka umat baik ka golongan jin baik ka golongan jin ataupun ka golongan manusia etaan karena sanyanya kalakuan teh kieu lam yakur rabbuka ya pangeran anjeun Muhammad muhlikal qura ngarusak perkampungan perkotaan negara-negara bizulmin ku zalim wa ahluha ghafilun bari ahlina eta kota eta kampung eta negara ghafiluna yani encan pernah kadatangan ku utusan teu pernah Allah ngarusak hiji kampung, teu pernah Allah ngarusak hiji kota, teu pernah Allah ngarusak hiji negara nu di kampung kota jeung nagara eta can didatangan ku utusan teu pernah Allah. Zalim atuh kos kitu mah Allah. Mentek teu pernah Allah ngarusak secara zalim, datang dirusak bae eta umat padahal can aya rasul anu nyampikeun risalah teu pernah Allah mah teu pernah. Aya bae zaman Kangjeng Nabi Musa heula dakwah. Ketika Kangjeng Nabi Musa dibohongkeun kakarak disiksa umatna. Zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kita nyampaikan risalah. Ketika umat teu percaya karak disiksa. Ketika Kangjeng Nabi Isa alaihissalam nyampaikan risalah. Tadi derenge ku umat kakarak siksa datang. Ka umat Kangjeng Nabi urang sarua teu pernah di zaman jahiliyah ku Gusti Allah tadi siksa memeh turun Kangjeng Nabi mawa risalah nyampaikeun risalah nganasehatan umat teu pernah. Ketika Kangjeng Nabi geus diutus umat teu percaya kakarak disiksa datanglah ka kuari. Teu pernah Allah menganiaya hiji kampung Yogyakarta mun encan aya jelema nu nyampaikeun hei hati-hati ulah mabok ulah zina ulah korupsi. Teu pernah Allah teh ngarusak tsunami di Aceh lamun memang encan aya nu nyampaikeun hati-hati ieu ganja hati-hati ieu ekstasi. Ternyata di Aceh teh jelema hampir mengkonsumsi ganja jeung ekstasi. Disampaikeunlah ku kiai sebagai pembawa risalah, sebagai penerus risalah di Kangjeng Nabi tadi denge ku orang Aceh teh siksa ku Gusti Allah. Mantak Inggris Jakarta Inggris jasa Jakarta kuari Inggris jasa segala rupa aya di Jakarta ngan untung bae aya ahli-ahli Allah keneh anu hudang ti peuting. Aya lain ahli Allah mah hudang ti peuting ya loba ngan eta kitu tadi ahli Allah udang tipeting nunguatan lumantake urang lamun carita ahli Allah bingung. Urang mah kapan berpikiran teh ahli Allah teh nu make jubah
make udeng-udeng sorbana ngambai ke handap tasbihna segede purup eta bae nu dihayalkeun kurang ieu meureun wali teh lain kitu sosok wali mah kumaha kawalianana jeung karakter masing-masingna sebabnya nama jang muatan negara secara zahir dua hiji tangkal kayu nomor kedua gunung disebut sahnatul ard eta adalah pancer dunia bumi secara gaib ieu adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jeung ulama salafus sholihin ulama-ulama sholihin eta pancer negara satungtung aya ulama sholihin aya waliullah aman negara moal dirusak ku Gusti Allah asal geus diusik waliullah ulama-ulama sholihin geus diusik tunggu tanggal mainna ieu secara zahir dua secara gaib dua. Nah waliullah teh di mana tuh hayana mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di pasar mungkin di mall mungkin baik manehna di jalan di handapeun jembatan tergantung nyana mantak ke sing hade tah di mall ge loba wali aya nu mantak eta urang Cikupa pasar Kemis loba ka mall ge deuk panggihan wali ngeuk zikir di ditu di mall ulah sembarangan begitu datang ke mall aya ping-ping herang wali kehalangan ku ping-ping jauh sakirana wali nu aya mah ping-ping Cina aja ieu mah mun herang kitu akur jeung di imah mau bacedaan sial sia kurang ngayal kos kitu tuh blon-blon teuing tah hese urang carita wali mah aju pertemuan para wali ge atuh kaget urang ge mungkin dipanggil ku wali teh di masjid mungkin kapanggih jeung wali teh dipanggil ku wali teh di gunung cak wali orang pertemuan yuk di gunung nyana ka gunung nu aya di lembur nu diangkat jadi wali urang kapanggih yuk aya nu diobrolkeun yeuh di masjid mungkin di masjid cak wali dipanggil secara batinna yuk urang kapanggih di pos kereta api di ditu di mana di beos cakna teh yuk urang kapanggihan di ditu bae mana di Mangga 2 urang di ditu bae di Keramat Tunggak yuk geus eueuh kuring mah Keramat Tunggakna bersemi kembali aya deui dieuweuhkeun ge Keramat Tunggak nu eta hancur satu Keramat Tunggak yang itu bersemi ratusan Keramat Tunggak keur aya Keramat Tunggak Tanjung Priok mah di Pasar Kemis eueuh Keramat Tunggak ketika Keramat Tunggak nu itu nyana ge berkeliaran celeh di kawasan Pasar Kemis atuh pan sia nu sok ngomen lagi Mbak dari mana? Saya dari Brebes. Di mana tinggalnya? Ini lagi ngapain di sini? Ini saya lagi magang. Kira-kira berapa Pak tuh? Situ punyanya berapa? Ya, ada di sini 20.000. 20.000 mah rugi. Beli bedaknya juga 30.000. Itu kan dipakainya oleh berapa orang? Udah 25 dah. Cakira mah bemo meureun. Masya Allah, aduh tawar segala rupa. Tah, moal anggeus-anggeus pertemuan para wali mungkin di tengah-tengah pasar. Mantap kayak dongeng nanti gini. Hiji jelema bebeja ka guruna yang kapanggih jasa jeung Kangjeng Nabi Khodir. Ulah sia mah can lepol. Henteu mah kula mah hayang bae. Tah tuh wiridan bae heula tah eta. Ieu mah nu berangkat ka Allah. Nu berangkat ka Allah yang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khodir. Ngomong deui hayang jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khodir kula mah. Sia mah teu kudu jeung Nabi Khidir jeung si Khidir tuh. Ya tukang lauk tuh. Henteu eta onam lah sok situ mah hayang jeung Kangjeng. Ku sabab keukeuh. Geus atuh sia lamun keukeuh teuing nya. Sia ka pasar. Nupang pandeurina balik di pasar eta Kangjeng Nabi Khidir geus eta sasalamanan ku sia penta doana alhamdulillah bunga jangan pan baheula mah pasar teh ngajugu modal Cikupa isuk-isuk datang ka sore asar geus magrib atuh jelema baheula mah sepatan gitu kene pasar Kemis gitu kene sup jana ka pasar mulai geus didilian sosok mana ya Kangjeng Nabi Khodir teh ieu nupang pandeurina ieu Kangjeng Nabi Khodir mulai asar balik jelema nah teres si aing
biasanya jam 5 beak kabeh jelema di pasar teh. Di kejadian mantap jasa cek kene ieu. Sararepi nu balanya geus tinggal pelayan atau kong toko-tokona. Mulai geus tara rutup bluk mana ieu Kangjeng Nabi Khodir. Nyana memperhatikan bae pan baheula mah pasar seperti ke pasar Kemis gitu kan kadeuleu ku urang. Cikupa kadeuleu. Patan. Geus barali kabeh tinggal saurang deui. Cek cenah aja eueuh Kangjeng Nabi Khodir di masa urang deui cek ge mah. Cek lu si engko banyak nabi hidir engko bener bae si engko pangpal dari panderina biasanya gaya si engko teh kos gitu blak nutupan neta toko langsung kadeun aku nyana atuh si engko iya sapira si engko liwat atuh ku jadi tadi sasalaman tadi ditanya nya Khodir kos kitu ya eta cenah terakhir teh bebeja ka guruna kumaha cak guruna geus kapanggih teu teu itu pokoknya si eta aya nu terakhir aya mah aya aja kurang tadi sasalamanan engko sincek kira teh eta Kangjeng Nabi Khidir nyacok lain mah nya eta geus anu terakhir eta tangarupa si engko eta Kangjeng Nabi Khidir masyaallah ya terus emang geus melam cak aing can level sia mah lamun geus level mah nyambung kulantaran can level atuh moal nyambung sakitu geus amprok jeung amprok tasia jeung Kangjeng Nabi Khidir ku sia di lain-lain atuh bongana cek jare singko rupana atuh eta kos kitu entak ke besing ke kapanggih singko sing hade karesek jeung Nabi Khidir kok Syekh Nawawi keur magahan ngaji jeung santri da teh pan pohara jasa Syekh Nawawi keur majeunna nyurahkeun jol bae tamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beuh ditangkep ku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten ditangkep di galemohan ngan teu sujud doang. Masyaallah dihormat luar biasa. Santrina ku peringisan kena naonan sebab naon? Budug saawak-awak. Budug nyalehoan. Kadeleunanya ceulina matana cilehan Rudi dan lu tinggal santrina ih jariji geus beres ngobrol jeung Syekh Nawawi pulanglah eta tamu teh cek Syekh Nawawi Aisyah budak lain sasalaman nu tadi teh Kangjeng Nabi Khidir ya Allah cak santri atuh lain di beja atuh sia tuh aing geus kadeuleu ku sia kos kitu mah nya itu aing teh teu naon kitu garanna teu kaburu ngabejaan atuh gedeuleu bae ti aing cek Kang Syekh Nawawi teh budug ceukina teh tak besing ke kapanggih jeung nu budug gegeran tewak galemohan cak nu budug nanaonan ku bae teh cager-cager orang asli budugna saja Kangjeng Nabi di lain level lain level mah tetep bae teu merean nah iyalah para wali Allah nu nyampaikeun lanjutkeun risalah selalu aya Jakarta aya Bandung aya Tangerang aya Serang aya Pandeglang aya ketika dituturkeun aman ketika teu dituturkeun awas deuleukeun Allah murkana deuleu tsunami Allah murkana deuleu Yogyakarta Allah murkana deuleu Sukabumi Allah murkana deuleu tu Ciamis Pangandaran dan sekitar-sekitarna eta teh ku geus buang kawarah jasa siksa teu pernah Allah ngarusak hiji kampung ngarusak hiji kota hiji daerah termasuk negara rusak ku Gusti Allah teu pernah memeh Allah ngutus rasul baheula rasul kadina nu ngalanjutkeun para wali Allah mantak man azalli waliyan faqad azantuhu bil harab cek Kangjeng Nabi awas eta hadis kursi ti Gusti Allah sahaja lemah nu menganiaya wali aing teu kudu wali engke aing langsung tandang cek Allah ngarusak ka jelema eta mantak aya jelema ngahina ka kiai ternyata kiai eta ahli Allah lenyap ilmuna harita kan nu tadina geus ngeunah ibadah lantaran nyanangan niaya ka kiai ahli Allah leungit geunahna nu tadina nyana nikmat magahan ngaji guari geus kanikmatan bahkan enggeusaan magahan ngajina nu tadina mah biasa sehat gering nyana ku Gusti Allah dibere gering
nang Allah lain nang wali man adzali waliyan saja lebanu ngarusak wali aing ngahina wali aing nganyerikeun wali aing faqad azantuhu bil haram aing ngarusakna teu puguh teu karo gering ka dokter geus tapi teu cager-cager ka dukun mah dukun teu cager-cager bahkan asal aya bae anu nambahan milu gering nu nambahanan. Nah, ya bagus. Sing hade wali Allah memang kumanyana nama biasa bae ka Allah. Allah anu langsung sebab sia ngarusak wali aing. Eta keur jadi perorangan. Lamun loba jasa anu nganiayana langsung rusak kampung eta. Masya Allah. Mentek teu pernah tah Allah mah nganiaya ngarusak wa ahluha ghafil. Zalimatul lamun kitu mah teu puguh teu karu dirusak bae teu puguh teu karu. Engke lamun di akhirat Gusti abdi kunaon dirusak? Apa geus perdahayan can utusan jatuh perdaya utusan. Kiai sugan kiai, eueuh kiai eueuh. Sugan tu boro-boro kiai anu wali pangkatan nu sholihan atuh kiai ke Golkar eueuh keneh teh. Eueuh ieu sama sakali tah pancak Allah, pancak masyarakat teh engke ka ditu atuh zalim Gusti Allah. Abdi mah embung dikanarakakeun jatuh pernah aya anu mere beja heula. Sugan atuh haram togel teh, sugan haram pakong teh, sugan haram minuman ja eueuh. Abdi mah teu pernah ngadenge bae ja teu pernah ngutus. Pada teh hese kos kitu, batak diutus heula. Tek. Oh, ege raja. Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas. Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya hoye. Make pakaian masyarakat itu sok pagulu-gulu di masjid aya naon cekna teh jadi raja kuari nyarupa masyarakat milu gaji oh pangajian cekna teh tanya jawab jeung kiai raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kanyahoan raja dihareup tanya jawab nanya kiai ulan abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kapir-kapir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kapir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teu ka eta kudu ngabuktikeunana kumaha waduh ceki wa pertanyaan lain sembarangan kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan mun teu boga kalapa tuh oh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tate nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh kobo eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan agungan mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureun ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon Tuan Raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta Tuan Raja? Ulah loba mah ulah naon sia.
aing nanya ya eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih kene mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokoteuan aing hiji bisa teh sia tuh bisa nu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta aduh tenang bas bisa tulen bisa deh lu tulen Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus satu geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas suga neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi we jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga jo atuh bisa masalah tuh kayak manggil deui nya nah kok masalah Abu Nawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene jadi perjalanannya sulit kakarek datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we si Abu Nawas penting mah ieu bae heula aya mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh nanti make materai Abu Nawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui Abu Nawas ka ieu ngopi deui jeung pamajikan cak pamajikan aya naon atuh nanyakeun mahkota sorga teh tadi cokot aja ku masih apa siap di mana tuh geus lain cokot lalu bisa aja Abu Nawas teh tadeuy cak ngaran aja padli siapun atuh siap bae sapira raja ieu cak ngaran ayeuna teh ge tungtung-tungtungna kumaha lah masalah kos kitu ieu panggil kedua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teu sanggup henteu atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teu sanggup disel sia ku aing ulah main sel bae cek ku ari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula siana naonan ya tuan raja deui leuwih naonan cek nu bener sia tuan raja Mudas sanggup apa henteu kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunya sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar manya urang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna pae tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang pae nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat ku ari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe geus ya Mudawas atuh kabeh aya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek
jadi kabeh aya lawangan guys. Tuan Raja kuajenting jadi raja mual bisa waka nyokot mahkota lamun henteu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula Tuan Raja nyokot sorangan geh lamun Tuan Raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehat-penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal eta penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja. Oh, bisa bae mahkota mah tuh. Tuduhkeun lawangna bae jakna teh. Pan hebat eta. Walikullin darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimaradih walikullin tetep kasaban-saban sahiji dina jeung manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimma amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jin jeung manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngalelep artina darokat teh eta penghinaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia kitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngarana eta kan noler-noler tuntutan hak warieu coba ayo ka ditu boro-boro nyana endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering
mal bisa eta bahkan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusana 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirina ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh ka handap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang ka coretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maknun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul jawa mah bayar sampah sebab naon diojol-ojol jeung dunia sampah tah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajatna ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah jeung geus aya tulisanana di ditu moal leungit dihayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat mun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing deuk ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendeunan ikhlas ngaji johar makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik
santri geges lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu kene mambus ngomongna eta kene nyanana jelemana eta kene tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon karena merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalelep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cekan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak di halain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mendek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teh lembur teu boga TV nya mah. Coba bere. Barang dibere teh narima kamari teh boga teu kebeuli lain nu kos kitu ieu geus teu heset tun deuk ka Allah teh heset tah derajat teh datang ka dinya di dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh teu ngulut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae
nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lewat langit biru blon kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikulin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing lejapkeun kumaha aing bae besi aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule eueuh nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyaona naon teu kitu teu adil tuh kos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuli dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang geus kitu bae Pak ai Gusti Allah mah henteu mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya cak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres ye utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mah utusan Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari ieu dagang di Tanjung Priuk dagangna emang balaleuneur jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengekeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia beuh aing kuari mah bisa ngadengekeun pangajian tanya ku pamajikan atas di mana ka atas gaji di Cilongok alhamdulillahirabbil alamin pas azan hes udang-udang asar kak tadi lain ngaji balik ngaji dahar aju hes cek janat teh lain salat encan waka salat ieu mah karak ngaji doang rahmat Allah karak datang ka ngaji doang antep keun heula na kege ku galedeg
rahmat Allah lah kakarak datang ngadengekeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan jelema sugi teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek zakat teu daek oh abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana tengah zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat naik klub dan lain sebagainya meureun mun lain rahmat Allah geus bae di dinya siksa da Allah mah babari ku galedegkeun habek keluar ti naik klub jeger tuh HDG urang mah kos kitu bae pan HDG Allah mah pan teu kitu iske heula tenang bae heula nah kalem ke besi pada zalim Gusti Allah teh ngadenge nyana aya pengajian ngaji ngaji sekali dua kali itu kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngejakatnya baru ngedenger doang gitu ngejakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hareup kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu wah lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngantem endangan ka Kangjeng Nabi aya Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula bae dani ya Rasul dani artina dani teh geus serahkeun ka kula teh kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh main leutik bae geus kumaha nyana teu iman sugan bae nyana boga pemajikan haju anakan nyana teu iman sugan anak jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi na beres kan gantung kabeh geus atuh lain nabi kos itu Firaun jauh jasa akhlak masya Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sialah sia anak aing teu nurut ka aing dipeujit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lalaunan atuh bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh tanya ku saing anakna bae kan marahan sia tuh ceng nanya deui pogo ngalahirkeun anak keur saha wah ieu budak lain kudu leuleus berarti ceng ieu naon ieu golok karantina dia mencit kebo kuari mah deuk pake mencit anak ge gelut heula cek cepat deres lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalauna kakarak saminggu teh daek gaji teh daek sakola urang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik ngati bae kitu budak urang geus puyeng kakarak ge heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji na naon henteu aceng mata cekelan duit tah 20 juta beakeun di pengajian tah 50.000 bae nu dibeakeunana mah anu 29 mah ku abah dicekelan tapi nu aceng nya leutik amat bang ayo bae geus tah 20 juta disadiakeun saseubeuna 20.000 sial tah abah sakira siapa baru ngaji bae guys abah maka majelis siapa geus didinya bae taloba dahareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus kalaluar kabeh anakna neangan abah ka mana horenganan nundut tah abah sia bebeja ngaji ngor disarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghani pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan zur rahmah Gusti Allah maha dedeh maha nya nu mantap ieu sa yuzhibku mun Allah ngarsakeun lecapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wa yastaklif ku Allah digantian min badikum sabada parai harajan kami mayasa kumaha kersana Allah bae kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia jen baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya
sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain lenyap wabeh musnah. Cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad, kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Cak Gusti Allah, aing mah maha sagala-galana. Da hosia ke zaman Kangjeng Nabi Nuh, beakeun ku aing kabeh. Gas digantian tah kuno turunan nu milu di kapal Kangjeng Nabi Nuh bae sakitu. Tuh aing gampang jasa kuari. Cikupah bojong beak kabeh geus lah. Bongan, ngadomplengan malulu. Adidas segala Nike buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ini produksi bojong ya kajen Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing. Nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah dedes nyana dahar didinya lumayan diantar ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah. Alhamdulillah baheula di urang Hindu Jol Wali Sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let kuari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saetik sebab Allah mah hanya nyontohan unggul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedeh jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedeh jeung nyaha Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.